Si Karma, aduh, duit yuk, tuh beli kameja sih kan aja, bayar, beli kameja. Keun sia, cema kelo tah hiji. Orang sana manehna meureun rek dikawinkeun. Kelo tah hiji sia. Keun antep wae mah. Ulah geus geus euy. Dihanutkeun deh. Nikmat. Hanul, Dang mah dang. mantap. Gehu, Ngah muah. Kenapa heuh? dang atuh dang. Yang ti. Cokot di. Cokot. Tong mencen sampah, tinggal itu. Hatlobak itu sampah. Zaman ayeuna mah pabrik di mana-mana. Tinggal di walungan nepi ka saat kieu. Cai nepi ka kotor, sampah nepi ka numpuk. Rek maju kumaha negara ieu teh cap. Mana mah. Kan gitu dah jalan deui. Dang atuh dang. Dang mental tuh dang. Ya tuh ya. Kebae wak. Mudah tuh. Nah dang. Wah, itu gehu teh ya. Gehu bintin. Nikmat pisan Dang. dia. Hayu tuh. Omat. Palasihna tong dipicen di mana wae. Mending kene di dulu. Daripada dipicen mah. Lah, Nah, hayu lu. Bang beli ya. Hayu. Enggak duit kadang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, nampi abdi tina segala kalepatan sareng kaluputan. Neda dihapunten abdi ka anjeun anu maha mangampura, anu maha ngawasa bumi alam sapangeusina. Abdi rumasa teu ngukur ka kujur, ngalipak kanu awak, lir ibarat tiit ngendek-ngendek kanu pasir. Jog-jog neureuy muah-muah maledog pakel ku munding. Tapi kasih anu mati kanyaah anu katarima ti anjeunna kiwari sumarambah kanu bayah abdi Gusti. Teu kawasa teu daya jeung upaya. Ya Allah ya Rabbana, mung eta segna rata mintarsih binti Haji Hasan jodoh abdi anu leres paceluk ti Rasulna dikodrat ku Allahna. Mugi ieu dicaketkeun tapi saupama lain jodoh abdi, mugi ieu abdi sing ditetepkeun istiqomah dina ibadah ka anjeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala aqwa 'alan naril jahim
Lain udang. Teuing Tulungan make ngageroan urang segala. Heeh, teuing jeung urang segala. Sok adat-adatan wae di kamari aduh teuing kunaon. Lu ngajak mana? Naon sih hayang? Ratna maneh teh diongklet ti lelemet digagandung ti oro maneh teh anak amangan hiji-hijina nah maneh bet hayang kasih beureum aing teh sawah lega, tanah loba, kebon di mana-mana, diurus ti lelembut. Ayeuna maneh bet dae ka kuli macul. Hama teh jalma beunghar. Sodagar terido aing maneh kudu kawin kasih beureum indungna deui make kudu satuju make kudu dikawinkeun kasih beureum dikamanakeun harga diri aing. Hah? Dikamanakeun? Ratna. Nyanggeus. Ayeuna mah kumaha maneh? Hamba teu hayang nyaho. Maneh rek kawin kasih beureum. Kasih hejo, kasih bulao sugan, amat gayam nyaho. Ama mah geus moal ngurusan. Ratna, Assalamualaikum Dunungan. Waalaikumsalam. Maneh wedang? Abdi Dunungan. Ayeuna keneh maneh buru ka imah. Jagaan si Ratna Mintarsih. Ulah nepi ka kaluar imah. Ku aing keur dikerem ta budak. Ayeuna Dunungan. Cek maneh iraha? Mun. Dunungan. Naon? Di Sundangan Dunungan. Assalamualaikum Dunungan. Salam. Maneh, diuk. Maneh nyaho teh saha aing cap? Kebiasaan Dunungan. Ganeng. Aing teh jelema pangbeungharna di dieu. Sawah lega. Kebon loba. Tanah di mana-mana. Hah? Sia nunjuk ke mana? Tanah aing eta. Batur panggih jeung aing saling. Aing teh saudagar. Tapi naha ayeuna? Poe ieu aing asa dihina. Malah lain asa dihina cap. Asa ditincak hulu. Ku jelema eta tah.
Saha teh nu sok make kopiah beureum? Jawab atuh. Ahmad Gandeng. Nyaho aing ge. Tapi naha? Hah? Anak aing Ratna Mintarsih. Awewe panggelisna di karesidenan ieu. Hah? Kabeh oge nyaho. Tah. Anak Haji Hasan. Kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria kajamparing angin-angin. Panggelisna menak mana sodagar mana nu datang ngalamar ka dieu ditolak kabeh. Tapi nah, manehna bet milih kawin ka jelema model sia. Model maneh? Nabi Dunungan Ahmad. Saha? Ahmad. Naon sia? Hah? Naon hah? Ngalawan ka aing? Hah? Nembalan ka aing? Hah? Hayang digaplok ku aing? Astagfirullahaladzim. Cap. Ayeuna kusia bawa eta si beureum ka dieu. Ku aing rek dikawinkeun ayeuna. Laras Dunungan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asror wa tiryakil agyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil akhar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Punten abdi ibu. Jeung geulis anaking ulah nangis. Angguran mah kaditu geura sampeurkeun bapa. Pencetan anteuran cai ku hidep. Jeung geulis pager ulah nangis. Bu. Tos lami ya Pak. Neng tara mencetan ke Bapak. Ya. Neng. Hidup teh anak bapangan hiji-hiji. Anak bapa anu paling dipikanya ti lahir nepi ka bayi. Papa, ibu, atoh pisan bunga ti saprak neng lahir ka alam dunia. Buah hati kembang soca mustika ama di pawenana. Paling dipikannya anjeun teh. Ulin kaburuan ge ulah. Diasuh ku batur ge ulah. Samalah lamun bisa ku panon poe ge kapanasan ulah.
bakat punya. Tapi nah ayeuna neng jika ngalawan ka koba. Papa mah teh ngarti. Bapak teh jalma beunghar. Juru do dipantau ngalayani tengah iman. Sawah lega, tanah loba, kebon di mana-mana. Eta kabeh teh lain jang sasaha, tapi jang anjeun neng, jang anjeun. Di dieu saha anu teu apal ka Bapak. Kolot ngesto budak era deungeun-deungeun di kadeuleuh. Kari-kari neng ayeuna put kekeh wae hayang kas Ahmad ka kuli macul di kamana wibawa bapak teh. Bapak mah asa ditinjak ku anak. Atos atuh Kang. Da kumaha atuh ieu mah tos waris. Akhir ada Dani. Mang. Kunaon Mang? Udah ting cari lah. Aya naon ieu Mang? Kunaon Mang? Dedeh teuing Mang. Dunya mah ngan sementara.
Kabeh nu kurang boga di dunia teh kur titipan. Teu kudu kurang dicengcerikan. Nepi ka bebeakan kieu, Mang. Urang masuk emut we, Mang, kana babacaan salat. Urang sanajan dinyeri-nyeri ku jalma, sanajan dihina-hina ku jalma. Eta teh makhluk-makhluk Allah keneh, Mang. Emut we pandina babacaan ge sanajan dihina-hina ku jalma mah urang moal hina. Lamun teu dihinakeun ku Gusti mah. Ayeuna mah kieu we, Mang. Mangga calik di luhur kunaon? Kieu pisan kaceurigna Gusti Allah. Mangga nyarita, Mang. Kieu Mang. Abi teh katalatahan ku juragan Haji Hasan. Yen Mamang di pewarang ngadep ayeuna keneh ku Haji Hasan, Mang. Pami Mang teu ngadep, cilaka abi, Mang. Tulungan abi, Mang. Mangga, Mang. Nam. Kunaon, Mang? Gimana? Urang sebetah gawe teu najasan deh. Direyan wae ku si Karman. Kieu Mang nya, hampura kami lain rek ngabejaan, komo rek mamatahan mah. Hijikeun we ayeuna mah hate urang jeung Gusti. Tong boroning Haji Hasan, komo si Karman. Satinggi-tinggina eta jabatan, jalma satinggi-tinggina tahta eta jalma, lamun hate urang geus kahiji jeung Gusti, urang moal keueung, Mang. Sip, sok ayeuna mah Mang loba-loba istighfar. Yakinkeun sagala rupana teh urang teh karena Gusti Allah Subhanahu wa taala, Mang. Kang boroning Haji Hasan jeung si Karman. Pan lamun urang geus pageuh ya hate ka Gusti mah nya. Sok emutan deui ku Mang. Geus Mang ulah dicengcirikan. Nyeri, Mang. Nyeri hate. Mang, ini teh perjalanan teh jauh keneh nya. Tuh. Unggah gunung turun naik gunung. Lumayan, Mang, tapi ka ieu mah Pak Haji teh. Ayeuna mah geus reureuh, Mang. Bari mapah sareng abi, sareng kami, seureun istighfar. Mada ngapel geus istighfar udang saret teh mah. Istighfar. Coba ya. Tapi teu ngaruh. Batam ya Mang teh capek mapan jauh pan jeung sakit harangeun berapa kali ini kayaknya orang ini mula ya ayo Segar madu. Tapi anggur nyeri hati. Kalah bisa memang minum air cai sakit herangna lagi itu bisa Gusti Allah. oh, coba emang wudu heula arah lebih tenang kan mana mah ieu we nama minum bisa waradna kahalaman mangga Wah, segar madu.
Tapi anggar ingin nyeri hati. Yuh, nah bet nyeri hati kene. Ieu teh tisaha cai sakieu herangna. Sakitu segerna diinum ku mama. Coba tisaha mah. Gusti Allah, Mad. Ayeuna cai saherang ieu patut urang nyukurina sok mangga ku mamang dieueut. Ini mah, Mad. Mangga. Aduh, aing. Oh, seger, Mad. Keur kabeh nu aya di alam dunya mang urang mah nitip pesen we mang. Ieu cai teh urang manfaatkeun samangpaatna keur kahirupan jalma. Alam sakieu megahna coba urang manfaatkeun saaya-ayana. Ulah urang teh jadi eksploitasi. Si alam teh diruksa ku urang. Sagala obong ieu teh ti Gusti, urang teh kudu matur syukur. Tapi kelanan urang ge kudu nyaho batasan. Batasanana kitu meureun mang. Wah, bener mana madu. Ayeuna mah urang beres nginum, urang wudu. Gedeung deui tepi ieu pan. Oh, madu tuh. Tapi Sok ayeuna mah yuk. Sing wareg sacukupna dahaga mamang. Kami siap-siap deui. oh, Mad, menang disibeungeutkeun, Mad. Meunang, asal eureun ceurikna. Ganti mang nya, tapi siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Neng, Bu, sigana salat urang berjamaah tiluan ayeuna bakal jadi salat berjamaah anu pamungkas. Sakedeung deui si Neng bakal ditikahkeun. Sabab si Karman ayeuna keur nyusulan Mang Naib. Ibu, wayahna geradang dos. Moal, Pak. Ibu mah tuasa nungkulanana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ji. Aduh, ya. Pak Naib ya. Sak. Linggih. Pamaksana naon, Pak Ji? Kieu, Pak Naib. Pangna Pak Naib ku Mama Haji diangkir linggih ka dieu teh nya. Ku sabab aya penting pisan. Mama teh perlu aya hiji masalah ieu teh. Masalah naon, Pak Ji? Kieu masalah namanya. Ari mama mah rumasa jalma bodoh, sepi tina pangarti, jauh tina ilmu panemu. Jadi kieu masalah nama cik ari jodoh sarua teu jeung pati. Pak Ji, cek abi mah sapendapat abi, sapengetahuan abi. Jodoh mah sarua jeung pati. Sabab rahasia Allah. Oh, jadi eta teh jodoh jeung pati teh eta mah rahasia Allah. Leres pisan. Jadi jodoh mah sarua jeung pati. Leres pisan. Teu bisa diugat-ugat deui. Teu bisa. Teu bisa diganggu-gugat deui. Teu tiasa. Sabab lain sabisa-bisa manusia. Urang mah sakadar nyareatan. Nu nangtukeun mah angger. Gusti Allah nu Maha Suci. Oh, jadi jelasnya ayeuna mah yen jodoh teh sarua jeung pati.
jelas pisan mau bisa dipungkir. Ya tuh ari kitu mah nya. Tah ayeuna kieu Kasep. Nya. Ieu teh ari anu bogoheun mah nu resepeun ka anak mama teh. Heueuh karatna Mintarsih. Loba ti ditu ti dieu menak. Naon kitu tah nya rupa-rupa lah. Loba nu daratang. Masa malah geningan pan anjeun oge nya. Sok nyuratan karatna Mintarsih sabulan sakali wae mah nya. Tah ku sabab tadi cek anjeun oge ari jodoh mah sarua jeung pati. Tah da kumaha atuh geningannya. Ari Ratna Mintarsih teh geuning jodohna teh kakuli macul ieu teh. Aduh. Parencana aing nu dikawinkeun teh. Tah kitu manain. Da jodoh mah tadi oge sarua jeung pati nya. Atuh ayeuna Neng Ratna Mintarsih teh geuning ngajodohna teh kasih Ahmad ieu teh. Kumaha ieu? Juga dewek nu bakal dikawinkeun jeung si Ratna Mintarsih. Aduh. Tulanjo si Karman. Karman! Kadieu! Karman! Aya naon Bu Haji, juragan? Yeuh, dengekeun. Kajin betus tina indung suku, batur ulah aya nu nyaho. Yen si Neng teh rek dikawinkeun ka tukang macul. Era deuleu ibu Era. Nya, Omat, ulah nepi ka betus. Moal Bu lah. Lamun anu nu nanya mah kajeun teuing rek diomongkeun we eta kulit pangbangorna lah sibeureum teh tah. Nih asal loba dodoja pisan bulan ieu. Aya naon nya? Kawas-kawas hiji toton deh ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Kecap Haji. Balik ka jero. Si Ahmad, Pak Ji. Sina ka jero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setengah halaman. Mas mah lain tambaga aduna. Mas mah teu bisa dihijikeun jeung leutak. Emas mah kuduna ditunda dina jero kotak. Dipusti-pusti, dihade-hade. Sabab emas mah lain cooeun, tapi pakeun. Teu bisa sagawayah dipake. Da ari emas mah rarangken hirup anu baris mah paesan tur ngaendahan kana diri manusia lain letak. Ari maneh benernya ka anak kami. Ari maneh bener mi asih mi deudeuh ka anak kami. Rek diparaban naon anak kami. Ku jalma anu tuna harta jeung tuna harti jiga maneh. Ampun paralun, sanes abdi kumawantun. Nanging kanyaah sareng kaasih anu ngancik dina ati sanubari.
estu di dasaran ku kayakinan ka Gusti anu Maha Suci. Sakur manusia anu ku melenang di alam dunia teu daya teu upaya. Nanging Allah anu ngersakeun jodoh pati bagja cilaka mah titis waris ti ajali. Harta titipan bagja samperan manusia ukur bisa ngalakonan. Maneh sanggup jeung tanggung jawab. Maneh sanggup tanggung jawab lahir jeung batin, dunya jeung akhiratna. Ku bismillah anu jadi angkehan, la haula wala quwata illa billah anu jadi panang tayungan. Insyaallah abdi siap. Seug atuh, ari kitu mah. Mang Naib geus ngadaguan di jero. Ayo kita salin. Buruan. Nu mana awawena? Ieu Pak yeuh. Pamagetna? Yo si cara beureum ya Pak. Hok beda ka dieu. Menang besar teh. Eta naon tong deukeut deui eta ka Badit tah. Kumpul. Suka neng dikawinkeun ka si Mang Ahmad. Suka. Kan kopiahna beureum suka. Suka. Ka kuli macul suka. Suka. Ka pagawe bapak neng suka. Suka. Kasih bakir miskin suka. Suka. Kopiahna beureum. Sepanai beren. Kuring teh budak teu mahireu. Ngahadiran nikahan sabaraha puluh kali. Teu pernah dibawa anu kopiah-kopiah acan. Sakali suka, abdi tetep suka. Ieu pisalakin abdi. Dek sakumaha aranjeun garinding oge, da kumaha teh waris. Lamun anjeun pangurus, geura kawinkeun. Lamun lain, geura indit. Jadi sebab nggak suka pada suka jeung cunuk waktu dengan kana mangsa meureun ieu teh. Urang kawitan wae. Ya. Urang tikahkeun Ahmad jeung Ratna Mintarsi teh. Bangga di kawitan. Mang Naib weh. Jadi Neng Ahmad itu Jang Ahmad Bapak tikahkeun anjeun ka putri tegesna Bapak Haji Hasan Ratna Mintarsi kalayan mas kawin sinjang beureum hiji dibayar kontan. Terima nikahna. Dadari mah aing mah jikira ku jira tu kini-kini rek dikawinkeun jeung tukang kuli macul ieu jeung sabeureum. Allahu Akbar. Aing mah teu asa aing mah. Jang Ahmad Bapak tikahkeun anjeun ka Ratna Mintarsi putri tegasna Bapak Haji Hasan kalayan mas kawin sinjang hiji
dibayar kontan. Tarima nikahna Rata Mintasi binti Haja. Rencana Ari udah dikawinkan jeung si Ratu Mintasi. Tulanya Sulaiman. Aduh. Sahur sepuh utamina urang iman kedah pengku sujud kaya sangkan hirup telinglung sujud kaya aku sangkan hirup telinglung hiji wanci Gusti nu salarea. Kenai atuh memang ari memang mah memang jodoh pati bagja cilaka ge eta mah Gusti nu uninga. Tapi nu ieu we Gusti. Piraku eta ratu kini-kini kudu kawin jeung kuli macul ieu mamang ieu. Teu tarima eta saumur keleutik digegenong ku mamang si Neng teh diasuh putri raja bentangna parawan di karesidan ieu. Piraku eta kudu kawin jeung si Sakisaga tah hicari beureum goblok teh lah. Memang ari memang mah memang ieu teh skenario Gusti nu Maha Agung, Gusti nu salarea sakabeh dunya sakabeh umat manusia. Mamang mah teu narima Gusti.